Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha? Daramang sadayana ya teh. Mudah-mudahan orang aya dina kaayaan sehat walafiat. Tebih tina non wabah anu nuju mahabu ya si COVID-19. Mudah-mudahan orang ditebihkeun tina eta virus katanya aja. Nah, nepangkeun pengen saya nepangkeun dah terus pas uninga ka ibu manya biasanya nepangkeun wastapun Ranti Purnama Dewi. Nah, ayeuna ibu masih ngulang bahasa Sunda kanggo hidup di kelas 12. Janten. Nah, mugia hidup teu bosen 3 tahun sareng ibu di kelas 10, kelas 11, sareng kelas 12 ayeuna oge bahasa Sundana ku ibu. Mudah-mudahan hidup teu bosen ya. Lajeng urang kana persiapan kanggo urang diajar bahasa Sunda. Margi ayeuna mah masih keneh naon namina teh daring gitu nya tak can tiasa pembelajaran tatap muka ku kituna masih daring gitu nya nganggo LMS, lajang nganggo Google Classroom. Nah, kanggo ibu kanggo pelajaran bahasa Sunda sapertos biasanya grupna masih kena nu eta painten dina grup WhatsApp pami aya informasi naon, pami aya informasi terupdate paling anyar gitu ku ibu pasti diinfokeunana kana WhatsApp grup. Lajeng kanggo pembelajaran daring di kelas 12 kanggo daringna tatap maya nganggo Google Meet paintennya. Lajeng engke kanggo materi ajarna baris diunggah ke ibu kana YouTube channel ya. Lajeng ibu ge terus mempersiapkeun kanggo kumpulan tugas sareng materi ajar teh dina Google Classroom. Kumargi saminggon ieu mah LMS nata can tiasa dianggo kitu nya urang nganggo heula Google Classroom anu aya. Gitu. Lajeng kana materi. Oh, kesepakatan kelas heula. Nah, tahun kamari kan seueur naonnya pami ulangan seueur anu kakantun geuningannya pami materi seueur anu ibu dijadwalkeun tabuh 7 tabuh 8 ieu nga-WhatsApp ibuna tabuh 10 ibu abi teu tiasa. Nah, ayeuna mah urang ngadamel kesepakatan kelas heula nya. Ji, nah usahakeun hidup kedah hadir tepat waktu janten pami aya lawungan, pami aya naon kitu nya pami aya naon sih virtual meeting gitu atanapi dina ngumpulkeun tugas kedah diusahakeun tepat waktu kitu nya pados teu kakantun hidup oge gitu. Komo deui dina evaluasi. Kadang sok kumaha nya ku ibu terus dijadwalkeun sadayana dinten ieu tabuh sakieu eta aya nu masih keneh wae kaboboan kaboboan teu tiasa ngiringan ulangan gitu teu tiasa ngiringan puisi satanapi naon ulangan anu dina LMS nu ku ibu di-upload gitu. Nah, ayeuna mah tahun ieu alatan hidup tos leuwih dewasa kitu nya tos kelas 12 ieu hidup teh. Sok ayeuna mah diusahakeun urang kedah hadir tepat waktunya. Terus nu kadua, soson-soson daria dina diajar. Pami dina lawungan tetap maya pami mah. Pami ibu nyuhunkeun naon namanya teh? Nyuhunkeun on kamerakeun gitu nya. Eta teh hoyong ningali si hidup teh laras-laras sih ngupingkeun ibu teh gitu. Lajeng sing sasan sing daria nu kahiji dina ngaregepkeun naon namanya teh pangajaran, anu kaduana dina mancen oge dina mancen kedah sasan sing daria margi da bahasa Sunda mah resep da tugasna oge teu tara hese tara kedah kumaha gitu nya malahan mah urang teh ngadon jeung babaturan biasa namanya ibu sok ngahaja di naon atau di grupkeun gitu supados leuwih resep lah gitu. Lajeng nu katilu nah kedah silih simbeuh
silih simbe jeung babaturan. Ya di kelas teh tos puguhnya tos terang ibu masahan masuk sare saha masuk latana tugas. Nah ieu urang teh kudu silih simbe silih sayang silih geuing silih naon namanya teh mendorong ngarojong gitunya kana kahadean kana kealusan. Jadi pami misalnya aya anu acan nugas atau napi aya anu acan lebet kana Google Meet sok di naon sih di teleponan, di WhatsApp deui, di chat deui temen rerencanganana gitunya. Hei hayu gancang gabung gitu. Hei hayu gancang urang ngerjakeun tugas. Hei ulah poho, engke isukan ulangan. Nah, urang teh harus saling mengingatkan gitunya. Ulah kena-kena ada but apa sih itu mah meureun tuh sare di imah. Nah, ulah naon sih? Ulah antepan gitu. Da urang teh asup sekolah bebarengan kan? Gitunya orang kena keluarna teh lulusna teh kudu bareng gitunya, kudu sukses bareng lain tina gitunya. Jadi harus saling sayang, saling mengingatkan sareng rerencangan gitu. Lajang anu opat tah urang teh kudu nguatkeun iman, nguatkeun imun ngarah urang aman cenanya dina si virus COVID-19 ieu gitu. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, sering cuci tangan, menggunakan masker, kenging ameng wae gitu kan, menghindari kerumunan. Lajeng orang kena materi ajarna. Ieu mah mung sakur, naon namina teh mung sakur naon namanya teh selayang pandang naon itu yang bahasa Sundana. Nah kanggo ngan sakur ngabeberkeun materi anu bade dibahas di kelas 12 gitu nya. Nah materi ajar anu baris dibahas di kelas 12 teh mung 3 bab, hanya 3 materi gitu. Kunaon 3 materi? Nah sabab kurikulum anu digunakeunna kurikulum COVID mah leuwih saeutik. Anu asalna 5 dipeureut gitunya jadi 3 bab wae anu bade dibahas dina satauneun. Sataun wae ieu teh. Satauneun gitu. Nu kahiji aya bahasan tradisi Sunda, nu kadua carita wayang, nu katilu carita pantun. Bareurat gitu dua teh nya. Lajeng kanggo semester hiji atau semester ganjil. Semester ganjilna di dieu urang ngabahas 2 bab, 2 materi. Nu kahiji ngeunaan bahasan tradisi budaya Sunda, anu kadua ngeunaan carita wayang gitu. Lajeng di semester 2, di semester genep eta mung dibahas sabab. Margi kelas 12 mah heureut pisan waktosna kanggo di semester 2 teh kitungan sakedap pinten nu dibahas lagi mung 1 bab carita pantun kumpul gitu nya. Lajeng nah ayeuna mah mangga hidup diajar mandiri heula. Diajar mandiri ngeunaan bab hiji nyaeta ngeunaan tradisi Sunda. Ari materi nama urang dibahas ku ibu ke ngawitan minggon payun. Nah ayeuna kanggo minggon ayeuna mah ku ibu hidup teh baris di pasian pancen. Tugasna nu kahiji. Nah sok ku hidup naonnya bukan ditelaah ditingali tina kahirupan sapopoe cik anu kaasup kana budaya Sunda teh, anu kaasup kana tradisi Sunda teh nu kumaha wae sih. Aya teh seueur pisan. Ari nu disebut tradisi teh sanes ngan saukur upacara adat atanapi cara naon namina teh upacara orok gitu sanes kitu wae gitu. Anjing tradisi teh kumaha urang Sunda nyarita. Beda kan antara urang Sunda nyarita sareng misalnya urang suku sanes, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Padang, orang Bali gitu kan. Benten pisan cara ngobrol urang Sunda. Biasa ditinggali ku hideuk kitu nya eta teh ngeunaan tradisi kan. Eta ngeunaan budaya, tradisi budaya kitu nya. Lajeng salian tina basa, tina gestur gerak awak,
gerak awak orang Sunda cik kumaha. Orang Sunda mah kan lamun ngalangkung sok rangkuh gitu. Ajeng saut nama orang Sunda teh somea pisan. Manis nah senyumna teh sareng nya gitu. Ajeng naon deui sih tingali dina lamun misalnya di bumi we di bumi ya. Di bumi nalika aya tamu hidup osok kumaha. Mempersilahkan duduk heula. Atanapi nu disuguhkeunana naon ka tamu. Nah, eta teh kalebet kana tradisi oge. Jangan seueur pisan lah tradisi atanapi budaya anu tiasa katingal, anu tiasa katawis ku urang tina kahirupan sapopoe. Hidup wae di sakola tradisina seueur. Kumaha hidup ka guru gitu kan. Salaku urang Sunda gitu. Kumaha ti mimiti hudang we, siap-siap reka sakola eta seueur pisan ya. Tradisi budaya anu ku hidup diterapkeun gitu nya. Seueur pisan. Nah, mangga sok ku hidup aya namanya secara mandiri di talaah heula gitu. Namun wae sih kira-kira budaya tradisi Sunda anu aya dina kahirupan sapopoe gitu nya. Sok mangga diimpleng. Saatos diimpleng pek catetkeun ku hidup anu kaasup kana tradisi dina kahirupan sapopoe teh naon we. Oh, nyuguhan tamu make cai teh misalkan teh. Kan eta langkung naonnya maksudna nama langkung hormat lah daripada nyuguhan ku cai herang leres teu. Ya, sama kitu nyuguhan tamu ku cai teh leuwih hormat gitu daripada nyuguhanna make cai herang gitu. Tas nalika tuang seserengan sareng keluarga, sareng mama, sareng bapa, sareng ade gitu. Sareng lanceuk urang sareng bibi. Kumaha tah tradisi urang? Nah, alus gitu lamun misalna non teh barang mam bari ngobrol, bari ceplak, bari aya remeh napo. Ente kan ya. Nah, mangga eta hidup di talaah gitu nya tina kehidupan hidup sapoe. Catetkeun salsi talaah terus catetkeun ngarah teu hilap tah. Hasil catatanana, hasil catatan hidup hayu urang dibahas engke dina lawungan tatap maya sareng ibu minggon payun kitu nya supados aya bahan kanggo minggon payun naon anu ku hidup bade ditaroskeun atanapi hidup bade nambihan ka ibu gitu kan tiasa gitu. Aja. Nah, kitu painten kanggo panganter pangajaran basa Sunda dinten ieu. Margi ngawitan prung kana materi mah urang ngawitan minggon payun wae ya. Sadaya informasi naon kitunya bewara, informasi bewara. Biasa ke ku ibu di naon di sharena kana grup WhatsApp anu tos aya we nya. Lajeng tepang di minggon payun insyaallah dina Google Meeting-nya ngebahas naon anu bade dipacenkeun gitu ieu. Lajeng atos cenah tuh. Nah, sakitu wae panganter pangajaran basa Sunda ti Ibu. Hatur nuhun kana hatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah, kelas 12 harus lebih baik lagi. Yuk. Assalamualaikum.